ngange di RTUC. Sareng ageun hapunten ketika disimpulin rek sumping ka ieu patempatan disimpulin geus rek naik kana mobil cek pamajikan dijegat tina lawang pat ka mobil cek pamajikan. Aya naon? Apa teh ka mana? Jemari panghaus ari kali itu pesempora gitu kumaha? Anu biasa maulah wakaangkat ka pangawa sakatu Emang kunaon? kan neng teh anu jeung teu damang teu damang. Kenapa naon aing teh? Duh ka teh silah duleng asa paranas ongkoh Terus nyaeta salira ge paranas nek tos kaleun mandong nu mawi amalan dong mah parantos ti leueut X-Satri atos ti leueut Wadidin atos ti leueut Ultra Blue atos ti leueut Kuali Karas kali dia diurus ya. Itu siap tuh. Itu teteh-teteh ngeulis bucak bunong. Lagi jadi itu kan dia kurang bere dengan sholat sami tadi ke hese ini super hese siap itu kali dia siap. Yang kos kompas. Salim wa barik alaihi. Baletik kunaon? Nyaeta bapak sieun ka bapak teh Kunaon pake sieun? pansora bapak mah badag model gitu Pari-pari pake sieun? lain bapak Kunaon? kayak nginum pak Di kunaon tuh? nyaeta yang nginum datang ge Aing hidup terbiasa ada sok daun. biasa ngamah bapak aya spritna Aduh ayah, nyaeta nu aya teh bapak cai susu pak lebih atuh. nginum Kumaha karasana segerecan. encan bapak encan karasa seger Terus aya bapak dihareupeun teh minuman anu can dibuka bapak di rumah daun. nyaeta Pocari Sweat bapak Mau dibuka. paun pangmukakeun panitia teh ku tega apa Buka tuh sorangan. nyaeta urang cobaan pak tiasa teu nya dibuka pak Teh daun. tiasa geuningan dibuka Burung kecil itu. minum Wing jadi sok emut aya Pocari Sweat dah. Kalau resan wing agak rumah tetangga. Ibu-ibu geulis deh janda herang beureum kemari ka saminggu. Eta salakina maot. Salakina teh maot batur mah careuri manehna mah kalah minuman Pocari Sweat. Wing ditaros ceuk kunaon make teu ceurik batur mah careuri iki kan beunteun ku salaki ibu mah teu ceurik kunaon make teu ceurik ibu. Kudajang Aceh salaki abdi teh Mang Ion. Jadi abdi minuman Pocari Sweat kan pengganti ion yang hilang. Oh, seperti itu. Poean katujuhna harak nyana ceurik aung-aung. Aduh, kunaon eceuk make ceurik keur satutna salaki mah teu ceurik ayeuna geus poean katujuh eceuk make ceurik. Nyaeta aya nempo nu tahlil nu karesep kabeh aki-aki hungkul. Asa teh neuleuhan aya kitu mah. Berarti ibu sadayana ayat mengrupikeun di antawisna pidau Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saestuna salat eta bisa mencegah perbuatan keji sinareun munkar. Di mana salat bisa mencegah perbuatan keji sinareun munkar? Yuk urang tingali dasar nu paling intina lamun jelema hade susucina sae misalna bakal sae tina masalah adusna.
Jelema sae tina masalah adusna bakal sae tina wuduna. Jelema sae tina wuduna tangtos salatna ge bakal sungguh-sungguh. Hasil jeung ladang bukti salat anu sungguh-sungguh bisa mencegah perbuatan keji sinareung munkar. Tetapi samulihna lamun jelema dina mangrupikeun misalna kurang patos sae maka tangtos tina adusna ge kurang patos beres. Jelema adusna geus teu beres tangtos dina masalah wuduna ge asal-asalan. Jelema geus asal-asalan dina wuduna salatna ge henteu sungguh-sungguh. Hasil jeung ladang bukti salat anu teu ngenyak-ngenyak teu bisa mencegah perbuatan keji sinareung munkar. Punten ibu saminggu sakali osok tara di teang ku salaki. Ibu saminggu sakali osok tara di jewang ku salaki. Osok tara ku ibu di jewang ku salaki ieu jeung salaki teh mah ka dieu aya naon papa urang musyawarah bidang agama mah ari mamah tiasa teu jampe adus nya tiasa atuh papa jampe adus mah teu kudu dibejaan di baheula lagi aing mah bisa jampe adus mah kumaha jampe adusna mah ieu dengekeun jampe adusna papa model kieu kumaha bismillahirrahmanirrahim nawaitu rafa'al hadatsil akbari rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Malahan ageun hapunten ibu osok tara diamalkeun ketika salaki uih Jumatan jemput ibu di lawang panko bukakeun eta panko jemput salaki jeuang eta salaki teh ibu bukakeun kopea salaki bedol kopeahna pas katingali eta mambulu salaki taher lumis tarang heran luar biasa. Ibu tong kagok eta kenyot mun-munan salaki sahabat saha istri anu ngenyot kana mun-munan salaki eta teh bagaikan nyucuk kana hajar aswad. Kebenaran salaki urang balik Jumatan harita panas ereng-erengan salaki make pakaianna ge siga Batman geus compang-camping saking panas teh pas harita datang dijemput ku urang dibetot kopeahna dibukakeun pas katingali eta hulu salaki taher lubis tarang luar biasa.